Barudak, ayo, geus beurang yeuh, urang ka saung, pingpina tuh geus nungguan. Sampurasun. Simkuring bade ngenalkeun ti Gema Panglipur. Wasta simkuring Aep Damanudin. Asli urang Ciwidey, urang dieu panginten. Kalian anu palih ieu Bapak Meman Subiana linggihna di Cijaura di dieu pisan anu nyikal bakalan Bangkong Reang. Anu palih ti dieu Patardi panginten sami oge uyutna atanapi incu buyutna Pak Aki Musani sareng Aki Bahri.
Kabogo direbut batu, tolang nangka, kawinan bapak, poek salasa, beja-beja, aduh bapak, ulah midua. Barudak, ayo, geus beurang yeuh, urang ka saung, pina tuh geus nungguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah geus ngarariung urang sararea ayeuna utamana keur nyaritakeun ngamumule budaya urang, budaya Sunda. Utamana kaya ieu nu ngarora jeung ka aya tamu bejana ti kota. Nah, anu disebut kesenian Bangkong Reang eta teh
lalakona geus heubeul caritana ti zaman kolot urang baheula geus sabar generasi meureun ti kakiwari nyata lalakona teh kieu yang nya komo nu ngora mah den baheula tahun kurang leuwih 20 Mei masih inget ta 20 Mei tahun 1933 anu nyiptakeun bangkong reang tina awi teh nyata Aki Bahri jeung Aki Musani harita maranehna ngangon doma di Tegal aya awi sabari dieu mah loba awi hideung cobaan ku awi hideung nyobaan ditakol-takol rada ngeunaheun tuluy hahariringan beuki lila patemalan duat sanggeus kitu minggu hareupna ngajakan batur tukar rantong nya kana nyeun tina awi hideung tungtungna lamun unggal penting sok ngararona padahal lengkop jeung Cijaura mah lengkop loba sawahna tapi ka ieu ge sawah wungkul ieu teh lain eueuh-eueuhna nu asalna sawah ti baheula sawah ledok nah keur ngarona kitu cenah ngadenge sora bangkong di sawah teh nu recok teh patemalan nah tapi ka kacipta wah itu urang teh nyiptakeun kawas bangkong anu disarada ceuk nu heueuh nya lamun dipikiran ku urang kitu ieu saurana nah patemalan tapi ka antukna marahanana nyieun musik eta can disebut bangkong reang ngan urang nurutan sora bangkong cenah gitu sora bangkong di sawah harita kumaha kitu panginten ieu kudu apal sararea sabab itu ditinggal karuhun urang geus sabaraha puluh tahun ti hari teh kakiwari perlu dimumule mulai dipiara sangkan urang sararea mika deudeuh mika nyaah kana seni urang seni Sunda komo urang mah urang Sunda Sunda teh jembar Sunda teh gede mangpaatna gede bumelana mun teu urang dipiara dek usaha deui ya tah sanggeus kabeh dinakeun tahun 1965 aya karesmenan di desa nyata harita mah aya lomba desa anu sebenarnya mun teu salah mah lomba pancamarga pancalima marga jalan keur kahirupan jalan ekonomi jalan keur budaya jeung sajabana nah emut kana harita abdi keur leutik meureunna abah keur leutik bupatina Pak Lili Sumantri tah anu ngokolakeun bangkong urang harita aya keneh ieu pameman ieu teh minangka runayan ti Aki Bahri jeung Aki Musani wujudna meureunna nya wujudna ka dieu teh ku anjeunna diolah sanggeus apal ieu bangkong reang dipentaskeun dina kesenian di panggung heula ngan asalna baheula mah teu di panggung ieu teh keur kagiatan ngakut sawah ti pare hiburanana tapi kapan aya ieu aya non rengkong buncis eta teh kesenian baheula ngakut pare ti sawah memeh dikalieutkeun kaleuitkeun diiceun heula dihiburkeun heula ditembrakeun heula ku kesenian biasana mah da tah di panggung di buruan bari laguna engklak-engklakan anu ngareuneuheun ya jadi antara bujang jeung lanjang panginten ya mojang jeung lanjang teh bari tas ngakut pare teu ka akhirna kolot-kolot harita neruskeun ya kesenian anu urang ieu kesenian kolot urang baheula budaya kolot urang baheula kaasup kadaharanan oge kadaharan aya papais aya buras eta teh ku baheula aya agrem jeung sajabana eta perlu keur ngadukung ekonomi alam kiwari tanu mawi nyaharepnya kanu ngora pang nama teruskeun bangkong reang teh ulah ti pegat ulah jati kasilih ku junti meureunna ulah eleh ku budaya deungeun da budaya deungeun ge ari haben di bobolan ka urang bakal eleh nu mawi urang teh urang ngamumule komo urang kota kade nya ari dahar sangu ari teu apal kana basana ari dahar bajigur tapi teu apal kana senina eta meureun anu perlu ku urang dimumule nah dimumulenya nah kukituna panginten antara baheula mah ngan keur kagiatan ngolah pare ngampihkeun pare ya makutna kapan nah make rengkong ngakutna supaya teu capek pan disadar rengkong ngek eta teu capek cenah bari jeung barudak nyampakeun barudak di buaran engklak-engklakan teh nah kitu nah ayeuna geus jadi
kahiburan di panggung aya anu keur hajatan, aya anu karyaan, aya anu ngabeut bisa ditanggap itu. Sabab laguna ge bisa lagu alam kiwari diasupkeun dina irama bebas merdeka teh. Eta pangintennya contohna nu lagu wajib teh bangsa kidung, bangsa aya engkelak-engkelakan tadi, aya tokecang. Kaayeuna oge lagu dek mawar bodas bisa. Ya. Dek dangdutan bisa. Mandi sendiri cek eta gini. Bisa nu kitu kayaknya. Cap iramana bebas. Ngan fungsi ieu masing-masing rupina aya gitu panginten. Aya masing-masing keku bah meman panginten bakal disarungsum yeunana margi bah meman mah bisa ngalatihna, bisa nyieuna oge. Ingat nyieuna teh tina awi hideung anu saadi supaya kolot supaya puguh yeunana henteu sumbang ka kolotnakeun, teu sumbang ka lilahnakeun gitu. Ieu anu disebat dina pangradinan teh naon cenah Bapak eta cikopi make dicai dina disimpen dina batok misalna kapungkur mah. Kumargi ayeuna beh dieun ningali bangsa gelas sudah kapungkur mah sepuh mah ngadamel kalapa ketrek diteuk-teuk diteu diangge eueut eta caina aya kopi misalna. Ayeuna kopi hideung, kopi bodas eta teh karuhun teh rupi-rupi. Di urang teh pertanyaan kapungkur teh kopi. Tah kidunya upami teh mah ayeuna dimanfaatkeun nanan kayak kopi. Sakalian sanes eta ngancoan anu barang teu puguh sanes ieu. Eta teh kopi teh urang sakalian hanaang engke disampur dituang di ulah seep sakali tah kitu Pak maksudna teh. Terus anu upami teh mah ayeuna ngalih kana beas misalna. Nah beas di kitu-kitu upami teh mah disimpen dina panci atau nepi kana nama tumpangan enom. Tah emut di urang teh caur sepuh kapungkur barudak lamun dek nyangu cenah. Nyangu saleter canak sacuntang atau nepi sasenok simpen dina katung atau dina naon kange engke itu seep eta aya cenah kitu saurna teh eta cengcelengan saurna teh kitu teh geus itu saurna disimpen ieu teh ulah seep sakaligus disimpen di dinya kitu maksudna teh tameurak kitunya tah ada nog kitu sami urang teh mah itu ieu teh ku kolot teh dinogeun ngenog bade hayam gitu lah ingat pada dina patuangan kolot teh kapungkur teh saperto nog eta nog dia contoh keluar gubrak jadi hayam itik kasal kumaha jadi ciak juga ageumna ageung tah kitu. Teh rujak, disebut rujak aya rujak asem, rujak roti, teh naon. Nomor kahiji rujak teh hitung-hitung urang nya tembe tadi teh habis dinasakeun urang hanang nomor kadua rujak teh hartina tina rujuk. Rujuk kabeh, roti jeung gula amis, kalapa jeung gula amis, asem jeung gula asem jeung asem teh asem mungkon teh. Eta teh pasea, tah kitu Pak. Kartos kumaha sadayana? Kartos. Tah kitu. Eta rujak eta ngaranna kitu. Tah aya mulai menyan. Pilih ya tah. Nah mungkin jeung mulai menyan eta teh nambah ke kudu boleh atau sesna upama teh ayeuna kasih duru puguh deui. Nah, eta lain pananaon teh. Kieu ibaratna. Urang kudu percaya kana gaib. Kana gaib kudu percaya ya. Gaib teh kieu. Sabana cenah tambah sakana gaib kitu dona jadi asa percaya ting eta teh mustahil atawa musyrik. Ana emot ku urang. Urang aya di dieu jol angin gelebug kitu katingali oya tanah jamin henteu. Oyagna wungkul eta gaib. Tah upami teh mah tuluy deui upamana misalna ieu ayeuna urang dina saokeun jongjon we kieu. Nah eta sebel teuing misalna kitu. Jo we anu muleuh menyan. Plengseng we sing urang eta asa seungit menyan tuh teu nyebatkeun bau. Seungit eta kana menyan tah kitu eta teh istilahna. Lainna eta gaib barang gaib. Umat kudu percaya kana gaib. Tong bujang-bujang kitu pangeran ge gaib. Nya gaib kieu da katingali ku urang tah bade kitu. Jin siluman gaib tah. Tade eta masalah eta kudu janten urang jadi gambaran tadi. Tah kitu teh eta soal ieu lah. Jadi soal kesenian, misalna aya mali kena kesenian. Ku urang teh di waktu harita bapak keur budak ya. Aki Mursani jeung Aki Bari teh kieu. Nangon doma oh ya tah mah daek bareto cenah kitu pun teh ngalakon. Tadi anu dicaroskeun ku pun bapak ku pae. Nepikeun katulina teh kieu. Hewe dipake keprak-keprak sakeun domba bedegong takol prak disada asalna teh ku awi teh. Tah, yo deui upana teh bedegong takol keprak disada. Lamun jeung kasenian ku aing resepna ieu heureuyan terus jadi pukprak si takol kitu teh itu asalna ieu teh mun keprak nu kieu teh ya. Keprak baheula mah ngaranna teh nu kitu berak tah nu kitu teh. Tah, geus kitu geus dina tahun kira tahun ka tahun domba beus loba babaturan nu beuleuh pangangon teh. Oi urang takolan ku nya keprak teh asalna mah nyata ku beulah teh tengah aja disogat kieu. Asalna beulah. Beulah asalna ku sorangan. Tah keprak teh asalna teh.
Gar bagi kesenian itu ya sebat teu puguh we kesenian kesebat tokrak we keprak naon itu ya ningang penjajahan waktu harita ayeuna nepikeun ka sarupa pager mah kanang jaga itu ieu nepi ka baburuncing ku awi tah kaparengkeun teh si baburuncing teh beulah deui si baburuncing teh pan dicecebkeun ngageber tambah deui kitu nah disada saur kota kitu yang ngalakon ya ka bapak itu geus kita kalau kayak gitu teh cenah kitu. Harus. Can puguh karena itu barang itu bangkong reang teh. Can puguh ieu teh. Nah keprak we sebut keprak ragam terus beuki ka di tahun 45 nu mawa nu matak nyieuna oge ieu mah bapa mah nuturkeun kana jalur mapai kana riwayat ceuk kolot kitu kieu mawa makna bade ayeuna nyieun pager dikiekeun anu disungsungkeun baburuncing tah kitu maksudna kita aya ngamakna nyieun barita teu sagawayah nyieun jang barudak kitu kita sarana teh kitu bapa mah matak mun aya istilah kasana teh gar beh dieu aman deh ger weh karena dia 30 September jam 63 pan bubar sabab itu ya teh aman eta datang weh dia soal itu teh nyata saur tadi disebut disaurkeun ku sepuh teh Pancamarga, Pancakarya, terus Sembada gitu. Tah Panca 5 marga jalan teras we nyieun teh. Antawis RT jeung RT itu nyieun kesenian anu arak-arakan mah ka itu geus merdeka teh we gitu. Ayeuna nu ka nyieun jampana mah anu nyieun bobonekaan itu ieu tah dugikeun kana hiji waktos kesenian ieu teh RT jeung RT teh dimusyawarahkeun diadukeun. Naon sapangga bisa nu gatrik anu jajangkungan anu naon tah kitu nyieun teh gitu. Tak kabeneran di RW 2 genep mah waktu harita mah da RW 8 di dieu teh saresna mah ngadama kesenian. Nyata nu ngemutkeun teh barat oge kolot teh nyieun keprak gitu. Can aya masalah namina bangkong reang. Gar we upama ngadama para budak arak-arakan teh kitu kieu gunuk-gunuk kitu ka seueur. Ceuk ieu tangkis. Ceuk ieu cenah kitu pertama ayeuna mah naon cenah urang cenah ieu teh nya sebutkeun cenah kocrek lain itu ieu cenah keprak lain dakeun asa teh mah pada sawanten pada daek begitu pada rame ningang atos segar beh dieu dugi ka swasembada dugi ka naon karasan bapak bupati teh nyata sewasna tadi Bapak Lili Somantri waktu hari teh dugi ka lingih ajeuna ngajemprak di dinya nyaksian teh kesenian bapak ya saur pun bapak teh Pak Ulis Idi cing cenah euy naon ieu teh urang ngaranna cenah ieu kesenian teh aya di urang teh lebih kayak kesenian sana orang yang Purba nu make teh ngaranna eueuh tah karasan we saun pur bapak di kabin kebudayaan waktu harita ningali bangkong di sana nah cenah teh bangkong teh recet euy tah eta can emut ieu kana ieu mah tah kana kesenian nu ieu mah ningalikeun we ningalina eta oyagna recetna bangsa sato bari ang engong ai itu kitu ge kumaha pan urang teh ngahulang teh sato ge dugikeun ka janten swanten kitu tah anak nepikeun ka oh nyaan pateh malah aya ge nu lepat di sada dibaberik eta ku baturna teh ya kitu tah kawitanna teh tah atuh sacaritana kitu oh dah diemut di kana kesenian urang diberi lalaunan kitu teh urang nakol anyana jempling si eta teh jempling si bangkong teh da urang bergandeng pan kitu tah kok manehna jempling urang repeh kang kengkong deui di sada nyanak deui hiji deui urang teh wah bener anak mah teh Pak Polis urang lamun ieu sekalian teh sebut bangkong reang kumaha heuda bangkong reang urangnya hampir sarua ngebangkong yang cenah kumaha carana ya tingali we na aya bangkong teh sato dugi ka gotong royongan ngahiji sasora itu ieu naon nepi ka nu salah ge ka disigeng na ai urang jelema oh urang kesenian bangkong reang sesuaikeun jeung urang nu aya kesenian di urang sato maksana gitu eta teh sanesna naon ngamanaan ka dieu sanes urang ngindung ka dieu nya mung urang sacarana teori oh kesenian bangkong reang teh geuning sauyuna teh kudu mode eta boh rengkakna boh paripolah bangsa kamun main itu nu mawi bapa mah barudak ngawarah ka maraneh ku ngudukeun teh dina kesenian bangkong reang tradisi urang mah sarengkak saparipolah kudu ibarat mode kitu sililieuk mana anu salah ilikan anu bener sok tuturkeun mentak mun rengkak itu ya teh kudu make makna bapak sakitu ngabajana ka sarea jadi urang teh sagala rengkak paripolah urang kudu nunganung harti sakitu bapak mah eta nu penting mah gitu tah kitu kasadayana ieu teh kesenian bangkong reang teh kawitna teh dugi ka diresmikeun tah bangkong reang teh itu nya kumaha kitu-kitu nya teh dina waktu tahun 1800
65 eta teh harita. Nah gitu. Deui ka dinilai kararasan tahun 1882 teh. Sareng panano pan harita teh waktu di Bandung di Pakar tadi teh. Anjeunna karasana teh prak belingkung teh anjeunna ge alieumeun hampir sami ngadamel-damel kieu Bapak. Tah mun anjeunna mah alit. Da abdi mah can teu wantun nyebat bagong reang keprak we saurna teh kitu. Dan mah anjeunna mah prak pi lingkung. Tah keprak kacapi suling sareng angklung anjeunna kitu. Tah gitu. Foto harita tah gitu itu. Kasan anjeunna kota Madia hasilna teh urang mah kabupaten mah 82 teh eta ke Banggong Reang kitu Pak. Tah rupina riwayat Banggong Reang teh kitu sareng riwayat tatanen di teh atuh ayeuna soal tatanen. Biasa dina soal permainan. Waktu harita mah rengkong tekalitna terengkong buncis gitu kieu upami pun bapa we panen ti ditu ti ngaringgul misalnya ti Cetelu bade ka dieu tah nyanak teh tambah keung tambah capek teh bade disadare nguk-ngek modeta kitu tah upami teh ayeuna tambah ngahibur rengkong teh duih ka lemur simpen di dieu teh enjing pagetna tos kempel namanya kapungkur mah pantun tarawangsa teh nya teh ngaguar tina saanteuis ieu disebat nyimas paki ya upami itu nya nyisri teh Dube hanya tak itu kolot mah. Mika dedeh, mika nyaah. Jadi lamun teh mah alim kanu anjeunna. Jadi kulit, jadi daging, jadi getih nu eta teh nu pare teh mas basi teh. Lamun ku urang diawonkeun nya maneh hatinya masihan ka urang tanaga tah kitu. Jadi menghormati eta kana damelan Kangjeng Gusti tah kitu Pak. Tah dugi ka permainan ya bedeuna nya meruang kali jadi di kayu budak terus jadi ieu teh eta kasinan teh. Parane mah kita ayeuna. Zaman bapa mah ieu jeung pun lanceuk kabeh jeung si bapa. Tah harita masih keneh nabeuh teh. Ah boro-boro kitu sugan itu asa resep we upama teh tapi ayeuna mah pan kitu. Upama teh mah ayeuna dinu hajat. Ka mana we tah? Tah sama haja nabeuh bapak. Tah ieu bapak aya nabeuh teh. Sanes agulnya. Da kasinan di dieu mah kitu udah katingali. Barangna barang kieu teu patos sabaraha. Nyeuna mah bangga tapi ai anu menghargai mah ai barang teh berharga ai kasenana dihargai. Itu benten teh Pak. Ai barang mah teu berharga tapi ai kasenana mah dihargai ku ibu-ibu teh teh. Parantos ka Panganaran, ka teras upana ka Cianjur, teras ka Kuningan. Tah kantana upana teh mah ayeuna ka Purwakarta. Dugi ka Kampung Naga mah seurang ngalagung sareng pun bapa ge hari teh nya. Nya lah ai nyata alim disebutkeun agul mah jadi kumaha gitu dia di jigah goong nabeuh karya atawa napi cek bayosana mah jadi lah jadi nyarioskeun sorangan tah saun ngan imah anu atos kaalaman. Tiap hari jadi boh kabupaten, boh itu, boh ieu ka ulem wae Pak gitu. Ngan penghargaan ti ditu mah eta wungkul. Penghargaan itu mah alhamdulillah we urang teh ngadukung ge kitu nya. Tah ayeuna mun bade dinu hajat, Pak biasa cara anu hajat. Bodak sok ngalaksanakeun we. Da kasinan ieu mah dinu karyaan, dina nyepitan, dina nikahkeun waktu sampit bayun oge. Bade cenah po urang ngange organ, ya siap. Ngange gitar, ya siap we kasek. Itu margi ieu mah kasenana teh problem bade kana dangdut, bade kana itu, bade kana suna, bade kana naon. Lah siap. Biasa kolaborasi jeung nanaon. Mohon bade calik, bade ngadeg, bade mapah itu kamu upama tah gitu Pak. Tah ieu sanes agul ku payung butut kasenana dieu teh eta ka ulunganana teh ulung teh sakunaon ulung ku kang hijina Pak. Ku kang hijina jangan teu paing anu kitu kieu alim. Mun ceuk urang kitu teh kitu barudak teh kitu ka barudak ka dia barudak. Semot enak ka payun mah sing rapih-rapih, sing ngahiji, sing sauyunan, boh tina sagarupa itu we boh ngabangun, boh dina kesenian, ulah ieu rasa mah anu aing teh ulah urang mah kade sing aya contoh ka batur sanes nyontohan kana itu ieu imang mun nyontohkeun keur kana diri pribadi jeung anu aya di daerah. Tah mun ieu tah ieu bapak yang ngadama ieu misalna sebutkeun lamun dina zaman kapungkur mah zaman sakola bapak da mi na ti la da tah kitu atuh waktu itu bapak kitu nya upami teh mah ayeuna upami dina gamelan mah petit galimer barang gitu tah kita kuin tah seperti gitu tah itu nomor 2 tah itu minangka na ieu teh gitu tah gitu mohon tah gitu upami tah upami ieu upami mah galimer upami itu mah lamun dina eta mah galimer tah lamun ieu mah nomor 3 ieu mah dina tah itu minangkana kitu Pak. Ieu nomor sabaraha ieu? Galimer ieu nomor sabaraha tah? Tah ieu teh nomor 4 itu. Oh nomor 4. Tah terus deui anak koh ieu teh kolotok. Tah itu riwayat kolotok teh upami diemutkeun aya sareng barangkali ieu uden atawa nepi atawa barudak ieu sigana rada ramikeun ieu
Jadi bapak ge kapungkur nuju sakola keneh ieu teh dianggo itu ke heureun ieu teh. Kita kolotok tina muning, kita tina muning. Tah kita kitu. Tah jadi kapungkur pan kitu muning teh lamun. Tah gitu. Wah muning orang euy di ditu, tah kitu pan kitu. Wah ka itu pirarian gitu mah. Tah ayeuna mah diangge kasenian teh nyata muningna di dieu teh atos teu patos digetos ku muning Jepang ayeuna mah di dieu teh. Ira kolotokna dianggo kasenian tah gitu. Tah kapungkur mah. Jadi ciri direhen kita nya. Tak mohon tah gitu. Tah itu diangge patok, tah disebat patok teh kumaha? Mari kieu kolotok itu. Wah euy di ditu gitu. Berarti urang teh lebah ditu eta muning teh. Tah ayeuna mah kolotok ge. Tah berarti dinya kolotok teh dinya. Tah itu patok teh ieu. Jadi patok teh buat patokan teh sanesna patok teh. Lamun ayeuna barudak nabeuh, Pak. 10. Tah lamun tos ieu ku kieu. Tah berarti eta tos diren. Tah ieu contoh ieu teh patokan sebatna tah gitu. Ieu kolotok ya. Oke, torok-tok. Mohon. Bereng. Ngawitan ieu bade ngatoskeun ieu misalna. Tah itu janten ngamana sak bapak ge teh. Buka jeung panutup Mohon tah. Tah jangan buyung. Tah kapungkur mah ku sepuh mah ieu teh. Tah upami itu sateasana kieu, ieu mah ku sabab nomor kahiji kakirangan seueur di dieu teh. Sagarupi masalahna teh. Mun teu tebih ka itu, tebih ka dieu. Kita kapungkur mah sepuh teh dianggap padah beas, kita kapungkur mah ge teh buyung pabeasan sebat teh. Nah, kan kumargi dina hiji waktu urang main. Hari teh waktu sia teh ku kebun bapak ka itu. Urang ka itu cenah urang kadago nabuh teh cenah bangong urang. Wih teh dempak bapak, da kabura ku taneuh teh ya. Nah kitu kabehna teh. Ayo pangicacana ku naon? Oh da riwayat urang teh kasenian ieu tina awi. Ayeuna urang tina pager, tina bela diri, tina baburuncing ayeuna awi. Tina pager awi, kang kaprayogian bumi kieu awi. Ayeuna ieu diangge ieu kolotok, diangge patok kumaha mah. Ya ge diangge padah beas teh sakali kitu teh diangge kasenian. Teu naon teh. Ya nama di Inggris itu sebutna teh kapungkur mah gembyang atau anak buyung ayeuna mah. Ya kapungkur mah ada gembyang itu saresna mah. Tengah ku sabede dia mah jangan buyung. Tak kitu kali teh itu sadana ge nganggadung makna. Mun teh ngadamel teh sagawaya rasa mana gitu resep model sanes. Ya mah aya eta nana gitu aya hartosna tah kitu itu saresna mah. Tadi ku bapak teh hilap nyata. Teras dia nu sapalihna. Da mi natil ada sami ge. Aya patok, aya keprak, aya engklok disabana teh mung ieu mah benten nami gitu. Itu tuh ageng dah. Dah, eta apa aya nu kieu Pak? Aya anu nu ayana 2 alit, aya nu ageng. Tah kita aya nu ageng terus kieu misalna. Tah, tah janten tadi teh janten aya nu ageng sonten teh. Tuh, janten na alit. Mohon. Na alit sareng anu ageng. Mun teh mah dia anu rendah sareng anu tinggi tah gitu. Tah gitu Pak teh. Maksud teh janten kita jar variasi eta mah aya sagedik ageungna mah aya sebut sakola bah henteu. Anu ageng jeung nu alit. Lamun sonten teh mah anu tapi mulai kita yang tata alit sareng ageng sami tapi sajajar tak gitu tak gitu Pak ampun mah ieu mah da nyarios teh mung sakadana bapak mah janten nyarioskeun anu sakaterang anu sakapenak gitu atuh ayeuna soal pamain sadayana dan hampir teh nu lian itu keluarga ieu mah sa RW ieu we 2 genep we itu misalna sabaraha urang pamainna tah ari pamain mah salasna bangkong reang mah kieu Bapak Aep Bapak ketua ayeuna bangkong reang mah kapungkur saur sepuh saur pun urang mah 3 main bisa urang mah asa ngamakna euy ngan upata 5 hayu sabana 3 cenah urang teh nganggo upata magrib opat komo cenah urang teh asar kitu kolot mah kieu kitu ayeuna upata mah ayeuna dek 5 komo cenah urang teh anu cenah upata Islam ge anu kitu sawo teh juga 7 urang poe 7 cenah kitu ayeuna Senin Ahad biasa gitu keteras kayak itu di 7 poe anu yang 8 urang bulan tahun 8 gitu kolot mah ngamakna kadinya terus duit kana 12 hayu naon urang ada tahun ke 12 tah gitu duit ka 17 ningang teh merdeka urang tahun 17 Agustus duit ka 45 ge siap nganggo kieu mah margi sonten teh alit sareng nu ageng teh aya itu mah na alit na ageng tah gitu solmisasina si puguh tah gitu aya atanana teh margi ngadamel teh apa ge jadi teu sagawayah teh gitu nu mah aya waktos tah gitu teh tah kitu we ieu mah pokona mah dicandak duleupeuna we kumargi supados ngartos sadayana bilih aya kesenian kieu cenah bangkong reang teh di itu bangkong reang nya mah wae da sami kesenian mah ngan anu dipari mah tah naon sebuat bangkong reang teh kumaha maknana kitu apa mah asalna teh eta gitu mangga we kesenian mah da bebas eta bade di mana bade di ditu di dieu mangga nyangakeun eta mah kesenian da kedah dimumule ku sadayana ngan ulah ngalindih ku anu luar bangsa gitu luar mutna luar resep teu jeung wah aya bangkong reang aya make mabok mah make jeung dangdut parasia teh eta alimna teh gitu
angklung kieu. Angklung teh kusab ngamanan teh kitu deui mode ayeuna kita sami namna teh damina tilada lamun di eta mah bade lagu teh kan ieu mah ai angklung mah kusab aya khas anu asli anu normal bade kieu. Tah ina pan benten ieu ayeuna tah nang tah nang nong tah pamitan enak lamun swanten urang abdi teh bade ka mana tah ayeuna bade ka ditu. Nah eta jadi nuturkan swanten eta teh kitu maksudna. Ieu mah jadi nutur-nutur rendah tanda eta dia swanten. Kitu. Kartos keset. Nah gitu. Mohon mugi-mugi sing janten emutan sing janten jadi kana urang teh kitu ni kolot oge jaga teh sugan atau jadi nambah pengalaman teh gitu. Tah kitu. Ya angklung ngaranna. Aya angklung ayeuna. Nya teh ngala itu melanan. Malina cek bapak mah ieu jeung kita asa bangakeun ieu. Ieu mah tos santan kita cicing. Tapi ieu bagong reang mah aya robah gitu. Moe aya istilah di karetan kieu na. Eta sakalian ngeser gitu teh dina halodo tarik rada. Geser sorak. Nah kitu mun. Anu kieu mah apa rada matuh nu kieu mah. Tah nona upami dina kidung. Nona anu tah. Tah gitu. Ieu mah sami gitu tah gitu. Siap barudak urang hiburan hayu datos tererangnya. Siap.